Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangli sareng channel YouTube-na Masjid Sabilul Huda Pamucatan. Alhamdulillah dina wengi ieu bade terjemah perkata bahasa Sunda Quran surat Al-Baqarah ayat 25 dugi ka ayat 28. Mangga urang lagi. Wajeng basyiri dugikeun anu lebih tepikeun kabar gembira aladina jalma-jalma anu amanu ariman wajeng amilu anu ngamalkeun as-solihati kahadean ataupun kasolehan anna satemena lahum pikeun maranehna janati sawarga tajri ngalocor minti tahtiha handapeunana al anhar walungan-walungan kulama unggal-unggal rujiku di rejekian minti hamanehna minti samaroti bumbuahan rizqa rezeki qalu maranehna nyarita hadza ieu allazi anu rujikna urang di rejekian minti qablu samemeh wa utu jeung maranehna dibere bihi kum manehna mutasyabiha nu sarua wa jeung lahum pikeun maranehna fiha didinya azwajun pasangan mutahharat anu suci wa jeung hum maranehna fiha didinya khalidun langgeng. Mangga urang jelaskeun. Jadi dina ayat 25 ieu hartosna jeung tepikeun beja nu ngagumbirakeun ka jalma-jalma nu ariman jeung ngamalkeun amal soleh. Satemana pikeun maranehna disadiakeun sawarga nu di belah handapna curcor sababaraha walungan ngalocor. Unggal-unggal ahli sawarga mareunang rezeki nu mangrupa bungbuahan maranehna nyarita. Rezeki saperti ieu teh geus dipaparinkeun ka urang bareto. Jeung ayeuna maranehna dipaparin deui nu sarupa kitu sarta maranehna disadiaan jodoh nu suci tur ta maranehna bakal langgeng araya di dinya. Dina ngagambarkeun kaendahan jeung kasenangan di sawarga cai atawa walungan sok ditonjolkeun leuwih ti heula batan kanikmatan nu sejen. Dina surat Al-Anbiya ayat 30 juz 17 Allah ngandawuh wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy. Jeung kami ngajadikeun sagala rupa makhluk hirup tina cai. Jadi sumberna kahirupan teh cai nya. Memang saliwat mah cai teh siga nu teu penting. Dan nu biasa jadi panyileukan barang penting teh nu hurung herang, murub mobiar saperti emas, berlian, gedong sigrong, mobil sedan jeung sabangsana. Lamun urang boga emas berliannya sakintal, gedong 7 misalnya, sedan 7, tapi teu aya cai sakecelakaan, nah bakal aya kaendahan jeung kesenangan tangtu moal aya. Lain bae moal pinanggih jeung kasenangan, malah bakal lara balangsak nyorang tunggara rongkah saterusna jala lengkar. Naon hartina harta banda nu marahal nepi ka hargana mang miliar-miliar. Ari teu aya cai. Sanajan urang teu boga emas berlian, gedong jeung sedan. Aya cai herang ngagenclang we nya, aya cai herang curcor ti ditu ti dieu. Tutuwuhan salubur, sawah ledok, ingon-ingon bala luncir. Jeung teu kekurangan tatali hurip nu mutlak pentingna mah. Nah lain matak betah ngumbara di alam dunya. Qaum lamun dibarengan getol ibadah, bari hirup sabilulungan mah piraku teu tiis ceulih herang panon. Di sawarga mah lubak-libuk rupa-rupa kadaharan jeung inuman nu ngarareunah pilih tanding. Sakumna ahli sawarga dipaparin jodoh, direpokeun ka babadna nu kasep ngalempereng koneng nyandingkeun istri suci tur geulis kawanti-wanti. Jadi sawarga teh ganjaran pikeun lalaki jeung awewe nu ariman tur ngamalkeun amal soleh waktu ngumbara di alam dunya.
Dina surat An-Nisa ayat 124 juz 5 Allah Subhanahu wa taala ngadawuh wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna jannata wala yudlamuta naqira. Jeung sing saha nu ngamalkeun amal soleh kalawan iman boh lalaki boh awewe bakal diasupkeun ka sawarga turta moal dirugikeun saeutik oge. Nya kitu deui dina surat Al-Zukhruf ayat 70 jeung 25 kaunggal firmanna udkhulul jannata antum wa azwajukum muhrabun. Pek gerak arasup maraneh ka sawarga bareng jeung bojo maraneh kalawan gembira. Jadi dina Al-Zukhruf ayat 70. Jadi sanajan dina ayat 25 ieu kaunggal walahum nu hartina jeung pikeun maranehna lalaki. Kaum wanita teu kudu ngarasa salampang kaum bisi nu digugulukeun teh ngan ukur kaum pria unggul nya kaum lalaki unggul. Jadi di luhur disebutkeun nu kasep ngalempereng koneng direpokeun kana suci tur geulis ka wati-wati kumaha cenah aki-aki jeung nini-nini nu geus pareot nya. Jadi boh aki-aki nu geus paketerop kundang ieu boh nini-nini nu geus kolot bongkok ari jadi ahli sawarga mah ku pangersan nu maha kawasa marulang deui jadi bujang jeung gadis nu kasep jeung nu geulis pilih tandingnya upama nu ayeuna geus cetuk wis tur rarempo kabitah yang jadi ahli sawarga pek geura kuatan iman jeung soson-soson ibadah. Lajengkeun ka ayat 26 Inna satamana Allah la henteu yastahi lingsem tapi segannya anjen yadriba ngadamel masalah misil ibarat ma naon anu maudotan reungit fama nya naon anu fauqaha leuwih leutik ti eta fa nya amma anapon alladzina jalma-jalma anu amanu ariman faya'lamuna nya maranehna nyaraheun annahu yen maranehna al-haq hak minti Robi pangeran him maranehna wajeng amma anapon alladzina jalma-jalma anu kafaru kalafir fayaquluna nya ngaromong maza naon arada ngresakeun Allahu Allah bihada ku ieu masalah misil ibarat yudilu nyasabkeun bihi ku eta kasyiron anu seueur tapi loba wayahdi jeung maparin pituduh bihi ku eta kasyiron seueur wa jeung mah henteu yudilu nyasabkeun bihi ku eta illa kajaba al fasikin jalma-jalma anu fasik. Ayat 26 ya. Jadi dina ayat 26 ieu hartosna satamana Allah mah teu ngaraos lingsem ngadamel ibarat sarupaning reungit malah sanajan leuwih leutik atawa leuwih hina ti eta oge. Anapun jalma-jalma nu ariman nyarahoun yen eta teh hak ti pangeran maranehna. Tapi ari jalma-jalma nu kalafir mah ngaromong, naon maksudna Allah nyeun ibarat nu saperti kitu? Ku ayana ibarat kitu teh loba jelema nu kasasar lampah. Tapi loba oge nya nu mareunang pituduh. Teu aya nu sina nyasab kajaba jalma-jalma anu fasik. Jalma-jalma anu munafik dina ayat 17 diibaratkeun nu ngahurungkeun seuneu lamun geus hurung ku Gusti Allah dipareuman nepi ka poek mongkleng deui. Dina ayat 18 mah maranehna teh diibaratkeun jalma-jalma nu kabancu hujan gede naker dibarung ku gelap dordar balik kilat palting burinya. Lamun caang ku burinyaina kilat maranehna laleumpang bari nyocokan ceulina ku tungtung ramo. Lamun poek maranehna ngajeutan teu beresaeun maju. Barang maranehna ngadenge yen maranehna diibaratkeun saperti di luhur pokna teh moal bisa jadi Allah nu maha luhur nyeun ibarat saperti kitu. Nya teu mangkuk lila ti harita Allah ngalungsurkeun ayat 2 genep ieu. Kitu nurutkeun
hadis riwayat Ibnu Jarir ti As-Sudi. Dina surat Al-Hajj ayat 73. Quran surat Al-Hajj ayat 73 juz ke-17 disebutkeun yen para panembahan kaum musyrikin teh teu barogaeun kasakten. Jadi maranehna teh teu barisaeun yen laleur-laleur acan. Terus dina surat Al-Ankabut ayat 41 juz 2 hiji disebutkeun yen jalma-jalma nu musyrik teh diibaratkeun lancah nu nyieun sayang pikeun imahna. Maranehna ngaromong, naon gunana nyieun ibarat lancah jeung laleur dina Al-Qur'an. Kitu nu kaunggal dina hadis riwayat Abdul Rajaq ti Qatadah. Ari dina hadis riwayat Ibnu Abi Hatim ti Hasan mah disebutkeun yen kaum musyrikin teh ngaromong. Contoh macam naon ieu teh teu pantes dijadikeun ibarat. Maranehna teu parcayaeun yen sakabeh misil nu aya dina Al-Qur'an teh bener-bener ti Allah Subhanahu wa taala. Kusabab eta maranehna ngarasa yakin yen eta teh kabeh ge meunang nyieun-nyieun Rasulullah. Nyapikeun ngabantah maranehna Gusti Allah ngalungsurkeun ayat 2 genep ieu. Kurupa-rupa ibaratnya nu aya dina Al-Qur'an teh. Pikeun jalma-jalma nu ariman mah teu jadi masalah. Sabab maranehna ngarasa yakin yen sakabeh ibarat teh bener-bener damelan mantena. Sedeng kaum musyrikin mah beuki pasek. Maranehna kasasar lampah kalunta-lunta. Mangga lajeng ka ayat 27. Alladzina jalma-jalma anu yanquduna ngalanggar ahda janji Allahi Allah minti ba'di sanggeus misyaqihi ngukuhkeun manehna wayak tauna jeung megatkeun ma naon anu amara nimbalan atawa marentah Allah bihi ku eta an supaya yusola ngamayengkeun wayub siduna jeung nyieun karuksakan fi di al ardi bumi ulaika taheta humu maranehna khasyirun nurarugi. Maka orang jelaskeun ayat 27 hartosna nyaeta jalma-jalma nu ngalanggar janji Allah sanggeus dikukuhkeun jeung nu begatkeun hiji hal nu ku Allah dikudukeun sinamayang jeung maranehna nyieun karuksakan di bumi tah maranehna teh jalma-jalma nu rarugi. Nurutkeun para mufasir, janji Allah teh nyaeta pangakuan Bani Adam yen pangeran maranehna teh Allah Subhanahu wa taala. Ari nu kudu sinamayang atawa dilanggengkeun nyaeta ukhuwah. Boh silaturahmi antara pribadi jeung pribadi, boh patali marga antara bangsa jeung bangsa, malar hirup runtut rukun sauyuna. Ari ukhuwah pikeun nu teu saiman nyaeta ta'aruf dina urusan muamalah. Sakumaha kaunggal dina surat Al-Hujurat ayat 17 juz ke-20 wa ja'alnakum syu'uban wa bawailu wa qabaila lita'arufu. Jeung kami ngajadikeun maraneh sababaraha bangsa jeung sakemal malar maraneh silih pikawanna. Upama urang diajak bebarengan ku kaum kafirin ngalakukeun nu tojaiyah jeung akidah sarta syariat Islam, ku urang kudu ditolaknya. Dina urusan akidah jeung ubudiyah teu aya kompromi. Tapi ari dina urusan kadunyaan mah saperti nulung kanu butuh, nalang kanu susah, paheyeuk-heyeuk leungeun dina gugur gunung, contona kanghadean jalan, kerja baktinya, sasak nyen sasak, bendungan, jeung saterusna. Urang teu meunang hare-hare embung pacorok jeung batur salembur. Perbedaan agama antara anak jeung indung bapa teu meunang jadi alatan pikeun megatkeun tali mimitran asal teu ngalanggar wates. Dina surat Luqman ayat 15 juz ka-2 hiji kaunggal wa in jahadaka ala an tusrika bi malaysa laka bihi ilmun fala yuti'huma wa sahibahuma fi dunya ma'rufan. Jeung lamun maranehna maksa hidup supaya nyarekatkeun Allah, nyarekatkeun naon-naon ka kami sareng Allah, nu tojaiyah jeung ilmu agama hidup, amat maranehna ulah digugu
Tapi ari dina urusan kadunyaan mah hidup kudu campur gaul jeung maranehna kalawan hade. Lamun anak dititah nyuguhkeun sasajen ka berhala ku indung bapa ulah diturut. Atawa lamun diajak ka gereja supaya bebarengan nyembah ka Yesus Kristus oge ulah diturut. Sabab dilarang kudu maha kawasa. Tapi dina urusan kadunyaan mah kudu tetap hade, urang teu meunang megatkeun tali mimitran nurutan jalma-jalma fasik. Ciri jalma nu fasik teh dina ayat 27 ieu aya 3 rupanya. Hiji, jalil janji ka Gusti Allah, kadua megatkeun silaturahmi, jeung nu katilu fasid. Jadi sok ngalakukeun kajahatan jeung nimbulkeun huru-hara atawa teror. Mangga urang lajeng ka ayat 28. Kaifa kumaha yakfuruna maraneh kafir atawa ingkar billahi ka Allah wa jeung kuntumnya eta maraneh amwatan maut fa ahyakum fa nya ahya ngahirupkeun maraneh summa terus yu'mitukum mantena maehkeun maraneh summa terus yuhyikum ngahirupkeun maraneh summa terus ilaika hi mantena turja'un maraneh mulang. Mangga urang jelaskeun. Jadi ayat 28 ya. Kumaha pangna maraneh kafir ka Allah padahal kapan maraneh teh asal mapae. Tidinya mantena ngahirupkeun maraneh terus maraneh teh cina pae. Cina paraih deui. Satuluy maraneh dihirupkeun deui sanggeus kitu maraneh dipulangkeun ka mantena. Jadi urang kudu inget kana purwadaksi asal ti mana arek ka mana keur di mana dina ayat ieu ku Gusti Allah dijentrekeun. Mimitina urang teh aya di alam arwah tapi can ngajirim oge can dinyawaan. Disebutna amwatan atawa makhluk pae. Dina waktu saresmi bapa jeung indung dina sperma bapa aya pirang-pirang spermatozoa salah sahiji di antara nu sakitu lobana aya nu bisa maju terus ngahiji jeung ovum indung. Tah ieu nu disebut nutfah teh. Sageus 8 bulan gubrag lahir ka alam rame jadi jamang bayi dina kayaan geus dinyawaan. Mumbara di alam dunya teh delila cakolot mah cenah ngan ibarat sacelegok lauk. Ari cek urang tatar wetan mah ora suwe uripe wong ning alam donya, wong urip iku rasa sat mung mampir ngombe. Artina kira-kira kieu delila gumelar di alam dunya teh saukur mampir nginum jeung dahar wungkul atawa saibarat ngopi di warung wungkul. Nah jadi lamun geus cunduk kana waktu ditangtukeun taya budak taya kolot pasti mulih ka jati mulang ka asal cul sagala harta banda cul gedong sigrong katut esi sapuratina ledang lu atlet ngesang bari tisuk-suk tidungdung teh teu majar kumaha hanya nutup mere anggeus. Basa datang di tarajang ari mulang saukur di bahanan hasiwung jeung boeh sarira. Ngajeng jehe nyerah ngaler di anggal taneuh sakeupeul. Rup ku padung rap ku lemah di urugan taneuh beureum. Poek mongkleng buta rajin culang cileung nunggul kinang. Barang geus nepi kana yaumul ba'ats sakumna ahli kubur dihirupan deui terus digiring ka padang mahsyar pikeun ngabalitungkeun laku lampah salila ngumbara di alam dunya. Boh nu bagja boh nu cilaka bakal asup ke alam langgeng moal pinanggih deui jeung maot nu ginuluran bagja kamanjangan bakal bunga marwata suta salalawasna di sawarga. Ari nu cilaka jadi caduk neraka bakal cerik balilihan ngajerit meratan langit noceak meratan mega. Kaduhung terati heula ayeuna mah karita maha bohongannya nukang nonggong kayang amanon adigung ku payung butuh. Nah kumaha pangna maraneh kafir kanu ngusik malikeun maraneh waktu gumelar di pawenangan. Lajeng ayat 28. Huwa mantena alladzi anu khalaqo nyiptakeun lakum pikeun maraneh manaon-naon anu fi di al ardi bumi jami'an kabeh summa terus istawa ngahaja ilaka asama'i langit pasawahunna nyanyampeurkeun
sab'a 7 nya nyampurnakeun pasawahunna nya nyampurnakeun sab'a 7 samawati langit wajeng huwa mantena bikuli kana sagala sayin non perkara alimun kuninga. Jadi mangga urang jelaskeun ayat 28 mantena nu nyiptakeun sagala nu aya di marcapada atau di bumi pikeun maraneh kabeh. Terus mantena ngahaja ka langit nya tidinya mantena nyampurnakeun 7 langit jeung mantena teh maha uninga kana saniskara. Allah nyipta segala rupa nu aya di bumi pikeun manusia. Jadi nurutkeun hukum asal nama kabeh nu aya di bumi teh halal. Tidinya aya sawatara kahandaran jeung inuman diharamkeun di antarana saperti nu kaunggal dina surat ieu ayat ke 173 geus kitu dina surat Al-Maidah ayat 3 juz 6 jeung nu aya dina sababaraha hadis. Kecap 7 bisa diartikeun secara hakiki nyaeta bener-bener 7. Tapi oge bisa diartikeun secara majasi nu maksudna pirang-pirang. Dina basa urang oge aya kecap widak nu secara hakiki hartina 60. Tapi harti majasi ini mah pirang-pirang. Contohna kieu, lauk di balong mabok kabeh, nu paraeh geus ngawidak. Hartina pirang-pirang. Dina bahasa Indonesia oge aya kecap 1001 asal dina bahasa Inggrisnya 1001 nu bisa dihartikeun bener-bener 1000 hiji. Oge bisa dihartikeun secara majasi pirang-pirang. Kecap langit secara hakiki hartina awang-awang atawa jumantara. Tapi secara majasi sok dihartikeun luhur atawa sawarga seperti kecap heaven dina bahasa Inggris. Jadi sumastawa ila samai nu aya dina ayat ieu bisa diartikeun terus mantena ka luhur. Pasawahunna sab'a samawat nya mantena nyampurnakeun 7 langit. Jadi kana unggeling ayat 28 ieu marcapada atau nepi bumi padumukan urang diprioritaskeun ku mantena sanggeus mantena ngayuga rupa-rupa tatali urip pikeun urang kakarek ngarengsekkeun langit nu sejen. Bener-bener urang teh dipupujukeun ku nu Maha Welas Maha Asih ku kituna sakuduna urang ulang tarima kamangtena. Wallahu alam bisawab. Cekapeun sakitu, mudah-mudahan aya guna sinerang manfaatna. Insyaallah ayat salajengna baris aya dina video insyaallah enjing bakal di-upload. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.